gedung dhuwur kali sambung pagulingan busana maneka warna maneka warna kayu agung babarwite ya samia lempel godonge ya samia pang-pang sekar mekar inggali pandele si pandan arum si pandan arum kacarita di hiji tempat aya jelema beureum beungeutna malahan mah cenah sok dibabawa nyaeta ceuk batur mah ku ustad padahal mah lain ustad si eta mah da si eta mah nyaeta dalang wayang harus bener di hiji lemur ngaranna teh Kampung Gandasari Kecamatan Kertasari Desa Tarumajaya hiji dalang diulem ku Bapak Ustad piwarang dalang panayaganana oge teu wawuh malahan mah nyumput di tukangan panggung atuh meureun moal kabagean panyawer sate sujang dari nyumput mah moal kabagean kitu dina ujaring carita sastra jingah alias cepot kuat jaring kuat jaring sepenting orang teu kuat hayang dahar jaring kuat 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 nyaring dek dahar itu saur Pak RW Pak Wawan aya awewe gulis susurya cak kakak pot kalakane je mah ieu sih ieu aya binang teigna beuh teh capek mereka udah makhluk ini sarua bingung man oh kunaon atuh kela urang teh boga ieu boga ilmu ti Bapak RW Wawan boga ilmu nanti ieu Mang Asep Mulyana A'udzubillahi minasyaitonirrajim A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ha jaring Sulang Cileung kuas aya panyamungan Sulang Cileung lah ieu leuwas euy naon nu anu ninggang aing kuruyung alah
Ampun ngadalang kadele banget. Oh, baturnya karunya sedih tuh. Sekolah itu dulu lah. Pensi banget kayak gitu. Duh, ampun dewek di mana ya taman? Yo, di Malakede aja namanya. Malakede. Belah mana Cibango? Deket Hormani Hor eta nih. Oh, cing balik ditanya teh tegeulan bae ah. Oh, balik ke mau ngejo atuh. Leuh mun kasep segitu kumis segede dempaleungeun teh. Di mana ieu? Yo, ieu teh wilayah Cisanti. Santi. Puluna Citarum baheula nih. Santi mah urus kabogoh dewek. Cisanti. Oh, Cisanti. Daerah Kertasari. Asukan Daneng Santi. Oh, ieu teh Kertasari. Kertasari. Oh, ya ieu masjid naon ieu namina ieu? Masjid Al-Ihlas ya. Masjid Al-Ihlas. Masjid Al-Ihlas. Sanes Al-Fukat sanes Al-Ihlas. Oh, sanes Al-Menak sanes. Asukan teh Masjid Allah itu aman meuni hideung lain. Nya rek naon deui sok. Ih, amit-amit. Beungeut beuki ruksak itu aman. Leuheung ruksak. Masih halus kene. Kumis gede. Udud dituluy. Keur viral teh. Heeh. Sonot kumisna kahuruan sih. Halus eueuh. Alhamdulillah ya nepangkeun nya Mang Cepot yeuh digiri Sinar Medal Cepot Bajidor nya Curug Jelekong Kecamatan Baleenah Kabupaten Bandung biasa ngagejelak di dieu sok sanajan berejeung di Tambul nya eukeun bae dan pendai ta'aruf mupanan kete urang teh saha nu apal hayang nu nabeuh digebogan sendikeun atawa dimusikan disarengan ikut tukang keyboard teh siluman deh rumputnya kan mah goib Bang pada jagan dewek teh da tukang keyboard mah anggar dek sedih kasep teh tukang keyboard ting kasep tukang keyboard teh ting manjung nya kasepnya oh udah beda pentatonis pentatonis alhamdulillah ya jasa ditepangkeun sareng pangresa Bapak Haji Wawan Bapak RW nya Wawan teh singkatan pan teh singkatan naon teh singkatan naon W-na naon wawasanana luas ai A-na anu nyaah nyaeta tanggung jawab ke Kampung Gandasari ari Ouna deui wanian dina bebeneran ari A-na anu amanah kali anna tah anna sok naon dan kade ulangi rakeun anna enna enna tah nuhun upami pada nyawer mah banyak teh jika dinyajigna sia ada singkatan ieu mah model Bapak RT 02 Bapak Agus teh singkatan sarua Ana anu bager ari G-na getol kena ibadah ari una urusan KRT-an masyarakat RT 02 diutamakeun esna naon esna sok we bade nyawer mah atuh Agus Kang Ayos tadi teh pengajian teh mau duit. Sok suudon urang di mah baleunghar. Teh kencreng dia mah. Atuh nginjem heula we ka tetangga nya. Mode Bapak RT 01. Saha hiji teh namina? Eta Aboli. Aboli. Oh, pan B na teh singkatan. Berwibawa. Orang yang nyaah kepada ke-RT 01. Alna lalaki langit lalanang jagat. Ina insyaallah nu panggeulan nyawer mah eta.
kerjaan itu tadi atau cenek nyawer mode RT 03 pangarsana Bapak Saipul Rohman. Bapak Saipul lah gitu lah. Oh, Bapak Saipul. Saipul Esna non. Esna. Soleh. Ai Ana anu nyaah ke RT 03. Ekna naon. Emang jalmi bager. Ari apna tuh. Lain epe belegu gitu sih teh. Urang Sunda, ulah pe. Aku masih we. Kapan di sekolah baru tuh up. Apna. Perhatian. Kasaha. Adalang. Oh iya. Ayo una. Una. Urusan masyarakat di nomor hijikeun. Oh hebatnya. Da RT atuh. Alna. Lila teuing nu nyawer teh tuh. Alah, model Asep Bulyana tah. Sikatan di bae nya. Wah, eta komo panitia. Asep. Asep. Oh, jeung Kasep teh. Anu tanggung jawab kena acara. Esna selalu setia kepada keluarga. Wah. Ekna emang jalmi satia eta mah. Pena naon pena teh? Piraku lamun teu nyawer teh nya. Coba kasepnya. Aduh, ampun euy alah. Aduh, nyanyi gerakang lah sakalinang makan. Pak Otoy aya. Wilujeng Sumpi, Pak Otoy nya. Namun ka Ustad teu wani. Moal. Ustad mah seperti Ustad Agung. Sieun kawalat dek mah. Da eta mah tos hideng nyalira. Nya kege mah burung ngurunyung. Nya apan geuna teh geura itu kuning cumping. Alah nya empi aya. Da eta ge singkatan sami. Empi teh nya. Heeh. Ina lah. Terakhir. Ina. Iraha empi reka dieu atuh. Aya wae dipikir teh aduh. Alah. Mode Jang Wahyu sami dieu teh ge. Una. Terakhir lah. Una. Ulu itu Wahyu mawa duit 100 ka dieu. Alah. Haturan Wilujeng Sumping. Haturan Wilujeng Sumping. Haturan Wilujeng Tepang. Bapak RW, Bapak RT, Bapak Asep, Bapak Otoy, Bapak lamun jalma sok basilan. Di dunia ukur
Kang. Segala asup launan sakede kira kibornya geus tuturkeun supados suanten ipir badosna kadangu so ayeuna isuk ayeuna oh ayeuna perisuk mana boleh ditunya heeh lamun datang waktu subuh manehna kalah katunuh eta jalma dageus sepuh jalma kitu jalma ripuh lamun datang waktu lohor manehna kalah mondor eta jalma dageus sepuh jalma eta jalma sakalor lamun datang waktu asar manehna kalah ka pasar dageus puguh eta jalma eta jalma kasasar lamun datang waktu maghrib eta jalma kalah goda giding dageus puguh eta jalma eta baturna juri lamun datang waktu isya awakna loba karasa naon atuh atuh henteu salat isya jalma kitu lamokot dosa aduh eta kitu aman kade salat bisa tinggalin salat mah ke nu gering ge kudu salat euy salatnya wayahna euy ke salat keur gering ge kudu salat euy di masjid salatnya duh omat salat mah euy kade euy ieu teh Isra Mi'raj teh euy naon tah meeling lahirna salat apenan keurana haun eta salat mah tak kitu man euy teu kuat teh yang dahar sok atuh pan sok aya paribasa geuning kumaha tah ka sawah rek cacing naon deui dijual mah Pak RW Wawan anu kasep anu bager anu beunghar anu soleh oke Kang Mus polisi brimob anu bager anu bakal mere duit engke bari balik deuk makelan aduh kayang mah eta mah sengerobokan wae kakelontongan lamun dakwah lila teuing kumaha leuleus ieu beuteung dalang dak keroncongan hayang dahar mun dibere komo lamun dibahanan bakal aya nu moro pamajikanana jeung anakna babeh mawa naon teu mawa dus jadi eta ngahuleng pamajikanana oge anakna tungtungna mah hees deui teu mere tulaknya kemana karep we punten nu kasuhun da eta mah etong-etang emohna we nya sarannya tak kitu oyong deui make we atuh bade digebogan bade disemikeun supados seueur kitu tah nya untuk ditambul kieu tilu versi lin nya 3 versi pan solo semi jeung full digebogan solo mah dawah hungkul ai bieu mah ieu mah teh solo we anggapna sorangan mere bonusna bayang mah nya ieu mah bonus we nuhun pisan ka tukang keyboard ya sugana hayang panggih ieu mah teh jang moal kaciri eta ku nyumput wae tangke lamun beuh di dieu teleponan yo kiboran yo tak kitu tah tak kitu tuh udah urang teh kudu silih pajukeun jeung ieu anu ngaran Son aman di kapulan kieu beuki peuting teh beuki hade ieu
Alhamdulillah Kang sakieu ge. Son saha ieu? Son pribadi cenah, son warga di dieu asli. Son urang Tadi dieu. cek Pak Ustad teh. Aslina lain bobodohan ieu mah. Katampi Alhamdulillah sakieu ge pisan. aya ka ieu nya. Nya, Percantenan. katampi pisan. Si dawala ka mana? Oh, teu milu teh. Eueuh. Lah. Telepon heula euy. Sok telepon aya weuh. Halo. Assalamualaikum. Dau. Dau. Telepon dawala. Dau. Lah. Han. Han. Waalaikumsalam. Si laing di mana? Kuring mah di Jelekong keneh. Sok ka dia ya tukang sound alus ya pentatonis. Kela kagok kuring mah keur ngahojon. Si monyong ngahojon di mana? Sia teh jeung hese cai di Alodo sia dinya mah. Di Gunung Batu. Coba eta ngahojon di Gunung Batu. Deku mangisangna sia teh. Sodo kamari lila pan. Nada meunang pan kudu daek ngaji oge aka. Maksudna istinja. Nah, mun sia teh istinja teh nyangkilat. Bebersih ku batu tilu. Kalau ora teuing sia teh monyong. Meureun teh soek mabool si leuing. Batu tampol wungkul sarareukeut sia teh. Nada ieu mah batuna ge lemes. Si leuing batu naon? Batu batre. Wah. Si Beli belegu. itu baterai mah. Sok lain ngebodor sia teh teu rame bagian aing ngebodor mah. Ka dieu hayang panggih jeung tukang son. Ieu son ka hade kieu onyong sugan teh di luhur kieu di gunung aya nu gaduh son pulen. Aslina demi Allah aing mah geunaheun. Tukang keyboardna alus nya. Tukang keyboardna ieu. Serba bisa. Nu nyawer loba ieu deuh. Sok ka dieu. Kela kuring mah kagok aya nu leungit duit. Naon geluneangan sia teh? Lain kuring mah ngajanteng we. Nah, bet ngajanteng. Apaan duitna ditincak ku kuring? Si belegu. Ongkoh ka batur ditah ngaji sia mah. Lain disalabarkeun mah. Subhat. Tetep pepanggihan teh sataun kudu disimpen ge mun eueuh alamatna mah. Heuk salabarkeun si teh. Nada ieu ge disalabarkeun. Ka saha? Ka tukang baso. Dasar si belegu. Alah. Aduh, sampai aman euy. Sabaraha jam dewek ngeceprek. Teh sakitu pointnya, temang cepot pun anu kasuhun pamitan sanes bosenan ieu teh. Apunten tina gogonyakan mudah-mudahan we nya saseureun sabeuneureun masing aya ajakan. Janten ajakan da tadi panginten urang ngaos heula. Atuh panginten tina tongtonan mugia we saeutik kedena saseureun sabeuneureun masing jadi tungtunan. Umat we nya kitu tah lamun mang cepot mulang heug barahanan ku sadarea eueuh ting mah hayam turun heula sukeun kana mobil nah ting nya eta YouTube da pang subrekeun dilike jeung dicomen nya GSM cepot bajidor nya nuhun anu subscribe nya di Kertasari nya cepot bajidor di Kertasari tak kitu sumuhun. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu masjid cing langkung makmur nya nu berjamaahna atuh warga-wargina di dieu di Kertasari mugia nya eta cing barokah nya teu seueur panyawat di dieu mah geuningan cing sararehat nya parat rezekina tebih balaina ageng milikna tu rezekina kalayan aman tentrem kertara harja nya di kampung Gandasari ieu cing pinuh genururan ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Nya Allahu Akbar. Hidup Gandasari. Allahu Akbar. Hidup Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Sakitu nu kapihatur tutup lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keprokeula. Hatur nuhun ka sadayana. Alhamdulillah acara polantos lengsing. Mudah-mudahan